Mata sia goblok are ka kabogoh mah kota geus cilik. Kumaha kita jadi kieu? Anjir, ingatan kasih kau ya. Maranan barato teh kos parayu wae saria teh lalegek pisan. Tuh tapi bahaya lamun nami. Pan lami mah hoyong aa geus caket jeung neng. Iya, baru aku ayak kieu can araya. Neng, Neng. Naon neng mah di dieu, beruak-beruak wae. Apal kan nih Is? Keur ngadengekeun pangeret jeung cai. Aduh, ieu teh. Si Kowi sok ulin wae ka dieu. Ngarep. Tapi da neng mau can cari yang tetangga. Neng, kata dede gogorowokan kakak cicing wae di dieu. Ada si Mang ka mana? Si Mama cat balik di si Amang. Nah, meni dia ting si Mat teh, Neng. Tuh kalau tuh udah si Mama teh ngomong naon kan neng mah. Ai si Kowi kadari mau aja si Mocin. Anjir, ingatan kasih kau ya. Da lain inget bogo. Padahal we da biasa geus sok nyamper ka AA. Wah, ngaku aya teh ka 2 leutik mah. Ganeng ka ditulah bisi ditinggang. Tuh, aing jadi elek ku adik aing. Kemana si tangkura kowe teh ngajak ngalewat tapi wayah kieu can aya ka dieu cik kehed teh. Tara waras we wana hujan kieu ya tuh. Kararasa aing nungguanana geus kehed teh. Sin. Ah, et ngalewat aing aya mah. Mumpung si neneng aya di mana geus balik euy. Cir, ku aing gara omongan itu aya ini kehed teh. Oke. Karek diomongkeun sakehed aku aing nyamper maneh mending keburu aya ka dieu. Oh, kudu aing teh poho teh hujan gede jadi ka heesa nu lain teh. Yo ngalewat ya masih neng geus mau beas deuleu. Oh, poho aing nungguan maneh janji ngalewat wae ditungguanana. Jin, jadi tibalik aya nama. Jadi imah maneh ayeuna di dieu kumaha mimitina eta. Udah bingung orang ke jong kalau si neneng ya kan ya iman kalau si neneng gini nganda mana nu di ditu balongna di ditu kan jadi patukar imah aja orang kita kumada ya orang aja kita Jin kira-kira si neneng na jauh di itu ayeuna hari sia kan aing teh kakarek nyamper ke head gitu nanyakan ke urang atuh anjir tapi asa heueuh sin heueuh nya ya lah ini ayo buru tuh Siapa itu kabut kerasaan? Naon itu? Hari siapa nih mau kan cari tanah apel kasih neneng tapi itu kalahnya biar pakai sendal saja. Sia itu dulu sarwana ngekir. Ayo poho. Geus tahu lah sok memperkarakeun sendal di mana ning aya. Ayolah bro. Ning aya si Kowi jeung si Mocin sabarieu. Teu iseun teuing aya batur mah. Aduh, nu diarep-arepna datang euy. Ganeng lah, udah nyamper nagen ka ieu lain kan neng. Ah, rek ngobrol lagi maneh, Neng. Jin. Aya nih. Mata sia goblok are ka kabogoh mah kota geus cilik. Aing mah kita ka deuleu buah ning. Ah, sia. Duh, neneng bikin main celang wae. Bukit poe bikin dia teh. Wih, aduh, mana ka dia euy, si Neng geus besonoan kieu. Ganeng sok ngerakeun wae. Atuh ngaku we, Neng atuh da heueuh. Ganeng atuh ngerakeun wae kitu-kitu wae ge. Nah, ka tinggal ulang di dinya lain ka dieu.
anjir wi si neneng mana ada gitu nyambutna tegak pelahain ka dia tapi doh Cin, mudah-mudahan orang temenang ka nyeri. aya pahan ya nama asli orangnya dominan Wah, iya. neng mau ngaliwat neng Cia cari ka dia geus ganeng tapi ramawa biasa canggong ge. kang kakang keseki aja yang ngaliwat cenah Tah sin neng nu sanoeun mah. Gandeng lah sok ngaya-ngaya wae. wi kampus si neneng aya marah mai gitu mana bahan mau ditolak asli orang mau dominan aja Si neng mah moal nolak ka maneh, tapi urang nu nolak ka maneh. gue kadang pelancekan sia pakai gahar Oh, galak sih, euy. Alabatan teu butuh ku aing sia teh sadut menimang perang gitu. Oh gandeng kaliwat mah ka dia buru. nah kain nyari kana hatanan mah Ah, kawi teh hoyong ngaliwat di dieu. Tapi hoyong dipangaliwatkeun ku Neng. Ya, ah kawi nyenak beasna sareng asina. Ya atuh tapi bahaya lamun nami. Pan lami mah hoyong aa ngeceket jeung Neng. Aduh, ngajedog sia mah nyawa madang tuh. Tuh si Mak mananya can balik kene wae geus burit. Ieu kalah ngaliwat kuneng. Dah kes minum si Jokowi aya di dia kitu aing mun tinggal di imah Ciwece. Jadi arogoan kan baru dapet di titah gawe teh hara resepsi kan alapatan gegeden koklok teh. Cuk, Saya serang ngelewat. Makanya. Geuning Mang Ajo. Ka mana Mang santen-santen ka dieu? Neng, hari si Emak kemana, Neng? Can uwi Mang si Mama ke di si Amang. Barudak si Mocin yang si Kowi aya ka dieu teh, Neng. Aya Mang tuh di Palipir dan ujung ngaliwat di dieu teh. Aduh, kebeneran aing di dieu keur ngaliwat mamilu madang ka barudak, tapi rudet aing ningali barudak di tayangan kita tadi areuh. Atuh Neng, ngomong ke pipir lah ka barudak. Nyasok Mang, mangga. Aduh, anjir dari tayangan ku aing kita tadi di dari dari ukna teh nya cari cingna. Ampun, teh ieu barudak. Anjir, soal teh saha aing mah leuwas Mang euy. Oh, Cin sugan kali dunungan. Dunungan tangkorak sia aing dari tuka dieu capek nareangan carian teh ampun teh aya di dieu. Tah mang aing mah nangan dari dieu tah. Aing ngaliwat sabari maranan si neneng bener teh. Maranan barato teh kos parayu wae saria teh lalegek pisan. Ya, ada aing geus sia mah ngomong teh ka mana mandi jadi ngahina ka urang. Pan aing ngebukti ngomong eta sayana. Wah, iya nya sadoa wae lah. Cek naon mang neneangan teh? Kepuguhna ye, teu duiteun lain. Lain urang aya pigaweeun isuk teh euy Sugandara ek marane eta di ditu urang dipaculeun jeung babadeun kumaha daek teh gawe di urang isuk. Ai guruna kontan teu mang. Jawan yang ngomong gitu kayak gawe jajan itu nyakeun buruh sia mah. Pas kudu puguh meureun buruna. Gawe heula sagala oge, gawe buruh. Ari sia ka ngayina ka aing nya adalah duit mah sakantong tinu aing ngomong ngahinakeun ka nu ieu kita gawe oge aing duit loba tah. Tapi wi euy. Duit mah daek mah Cin. Ayo. Nah, geus aya tuh tiluan jeung di saduta sakalian daek teu gawe tiluan isukan. Kumaha? Arek mah. Oh, gitu. Ai sia ditanya teh kawas juga tenggar kalauheun ge teh. Gawe di Mang Ajo babat yang macul ya rek mah isukan minum. Ayo wae urang mah. Bener. Ayo cenah mang rek mang. Sing wara sadut sia teh isuk ke aing ngaras ngejo gede pamajikan di imah.
Aduh teu arasup gawe. Si aing ke mubah dahareun. Urusan madang mah hayu mang lah orang beakeun. Ari sia gawe lain madang ed. Duh, nak kumaha eta bilang cekeun urang pamikiranna, Cin. Gas aing separuh kitu mah kade isukan pokona namanya urang ayeuna erek balik heula heuh. Ya mang keur ngalewat heula ya mang dari lah barang mang ulah kebalik. Heeh, man jagoan atuh ngaliwat heula di dieu, Bro. Tuh si Neneng keur masak lah. Erek mahi gitu mun aing nurut madang di dia eta kejo sakikituna. Tuh we anjakal ku aing ditawaran eta ka balik nangina tuh aing buka dunungan kumaha tuh. Oh, bisa jadi ya. Wah, atuh ari kitu mah. Kewe aing erek ka ditu heula nya, engke lamun giliran geus waktuna madang mah geroan we aing da aing geus sarua lapar. Hayang liwet. Aduh merenah eta cacatrek mang aduh aing mah. Jika tuh jeng kayak geus asak mende geroan mah. Nya atuh ari kitu mah aing aya tempoan heula sawah di ditu tuh bisi kebawa caah caina gede anu sum hujan di jaba euy. Ya urang kitu ke geroan we nya. Sok mang. Yuk. Sok. Goblok kayak pada merenah ada giliran barang makan aya di geroan. Sakenang wae nya. Bah eta ka kon dunungan teh kitu. Kena loba duitnya sangeunana teh. Wah. Sama nih make nawaran. Ada sugan urang teh moal daekeun aya urang udah tawar katra. Apal dunungan mah kitu aya kan udah hareun mari weuh. Heeh urang udah sugan teh moal daekeun. Hujanan teuing larian teh. Geus ngalacengek di kebon. Kan liwat sambal mah teu ngeunah. Ya buru lah hujanan wae. Neng geus asak ca liwat teh. Kela atuh asina ge karek di beuleum, ngababarikeun we. Sugan teh geus asak, geus lapar ya. Mah padu menah wae aing ngomong teh pugu ieu hese. Sok atuh ngadagoan deui ka ditu deui. Jing bari lagi lah, kalah ngandengkeun wae. Duh, aing teh mama semangat aya kasih Neneng. Aya mah kieu kakak gede-gedean ieu teh jantung tuh. Duh ais. Mamanya. Ayah tuh kasih dulu. Ayah ibu ingat. Tuh kenapa kita jadi kieu? Yang disampeurkeun teh ieu mah nama era dah hayang nempo. Duh, aya euy. Nah, saya kalangkang sanu noong. Aduh anjir, aya nih Neneng teh. Ngiregreg ningalina ieu aya mah. Neng. Naon ngarerewas wae. Bingung atuh ngomongna ka Neng teh. Geus atuh ari bingung ngomong mah, tong ngomong. Tapi atuh hayang ngomong ka Neng teh. Nya atuh mata tinggal sok bingung ngomong. Terus erek tanya kenaon Kak Neng? Nah eta tepuguh Neng, ieu teh duh. Yeh, buat cileupeng jelema teh. Ieu si Neneng mah kitu ka urang teh. Lain mah lain ka jero tiris. Aya si Neneng maneh mah ka dieu teh. Kaneng atuh dut sampai karek ngadieutan. Ini karek itu. Sia mengganggu wae. Geus atuh marek di jero. Jeung ngalah di ditu lah ngeganggu wae. Geus asak kieu geura rakutan. Mana Neng geus asak? Nya geus asak geura candakan. Nyakeun ku awang aku teh Neng. Sok mana wae Neng?
asina. Aduh, mantap menang bebene mah. Rada betah nggak di corona ge. Cin, geus bawa sanguna ya, geus asak yo. Yo kurowokan sakit-sakit wae ge. Mana nih? Neng, mana lewat Neng? Tah, ya Cin, geus asak. Sok. Cin, ai si Amang ka mana euy? Nah tadi ke sawah, ngarep lah udah ngobrol-ngobrol sama keruan anak. Ya. Anjir, paingan ambu-ambuan aing geus seungit euy, geus asak sing horeng teh liwetna euy. Aduh, Cin, mending ngambul kena kakanan itu dulu mah. Oh, tadi nama ku aing mah keruan aya nyamperkeun ka dieu aya euy. Makanya irung aing teh seukeut ngabohong ka aing mah bisa kapanggih ku aing mah. Sok mah dia geura mana mah. Dia ya. Buatan si Neneng ya. Buatan nyoronyoy dia kita. Masina. Benar ada we lah. Mana nawe? Hari ke soalnya kiwat mana ya tuh? Kok hayu hari macam di bahekeun. Ah, iya we emang emang. Neng, buru dia orang mam yang ayo. Ya. Kayak neng tadinya, neng kan hayang mam. Yo aing wae oge can subuh saya sakit. Oh sia tuh laki itu kabeh bende orang ketawaran-tawaran seetik mah. Ulah. Sama tuh buru. Man, ayo bro. Buru ya. Oh, tak buru dulu dia dulu. Ya. Buru sok. Kelap ya, ayo. Aduh, abang-abang Aing ieu mah, nya euy, nah, gara buap, ya. lalap nu kieu ya. Aduh, aing kumaha bikin ieu punya di gara lalap kieu. Aya lah aya kuring we. Ayo neng di mana meni Pinu? Di dia cek ketaan neng mah, bro. Dia bro. Ya hayang ditampilin ku aing. Satu dut pan aing teh tah dahar ka di mana teh mun kot gitu pisan. Tah dahar kuda oge tah ieu. Beungeus yang dahar wae kuat karariweuh. Sok.